Ku bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman ieu nazam singkat pisan nasihat ka ikhwan hayu batur geura siap mumpung hirup ulah hilap lobakeun amal ibadah bekal jaga di akhirat maot teh geus nunggu datangna sawaktu-waktu bari henteu ngetuk pintu ngadadak teu mere waktu di mana ajal geus datang moal bisa diperpanjang sanajan sadetik pisan henteu bisa ditambahan henteu raja henteu rakyat henteu rendah henteu pangkat kabeh oge pasti wafat sanajan nabi ge wafat ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan datang waktu perpisahan henteu bisa dihalangan di waktu sakarat datang hate pinu ku karingrang napas maju kana beheung hate pinu ku kakeung di waktu urang sakarat ditunggu ku malaikat nyawa maju mapai urat arek ka mananya lumpat napas anu panganggesan kaluar tibatan urang bari nanang karak bengkak badan kari tinggal tulang datang ajal kudu pindah ka alam barjah teh hijrah waktuna ninggalkeun dunia menuju ka alam baka harta benda teu dibawa duit dolar sawah lega menang ngumpulkeun baheula bari meakeun tanaga usaha mati-matian bari ngarempak larangan harta jadi kasombongan ngahina kaduduluran nepi ka poho salatna karena sibuk usahana nepi ka poho jakatna bawa ningku sarakahna
ibadah ka popohokeun henteu inget ka kuburan ibadah teu dilakonan ngudagana kadunyaan ari geus ngaler nyang hareup di tengah imah sidakeup ari geus beunang kerak anggahota henteu gerak akhirna datang pasaran akhir tutumpakan urang kendaraan Bani Insan menuju ke alam liar sawah lega mobil sedan emas intan jeung berlian sagala boehna pisan ngan tinggal boehna pisan bermacam-macam pakaian dibelikeun kekayaan alat-alat kecantikan menang meuli mamahalan di alam dunia tinggaleun teu kabawa ka kubureun jadi milik ahli waris si mayit bati ngaleheus bati gede hanjakalna di dunia kedul amalna hirup di alam dunyana dandan ngagaya gawena hadis Nabi tos nerangkeun di dunia pangumbaran naha atuh kangenahan henteu taat ka pangeran di mana ajal geus datang kacidahan jakal pisan hate pinuku kakeung dibarengan ku kasieun dina poe panganggeusan urang ti dunya pamitan liang kubur geus nungguan jasad urang diasupkeun beuki deket pisan kana liang sempit pisan henteu aya nu nyaangan atuh pugu kapoekan poek rupek henteu geuna ngarumasna moal salah biasa di kasur endah ayeuna kasurna tanah babaturan jeung kenalan sobat-sobat hande tolan teu aya nu ngabaturan di kuburan teh sorangan mana harta benda urang nu dialap peuting beurang mana anu rek ngabela naha diantep kaula kacida
ieu teh hanjakalna henteu amal di dunyana sing horeng nu manfaatna loba amal ibadahna nurutkeun hawa nafsuna dugi ka akhir hayatna kedul taat di dunyana ayeuna kari susahna bongan melid baretona ka ulama teu nurutna bongan bareto teu salat ka ulama henteu taat ka ulama karasana maneh teu daek ngajina ayeuna geura rasakeun ajab kubur jeung siksaan bari jawab pertanyaan mungkar nakir rek nyoalan lamun teu bisa jawabna malaikat ngagebugna ku besi hurung panasna eta kitu siksaana angin jalma nu amalna loba taat di dunyana pasti senang di kuburna selamat di akhiratna caketan para ulama ulah jauh ti ulama anu jauh ti ulama bakal poekeun hatena buru-buru geura tobat masing inget ka akhirat lobakeun maos sholawat supaya menang syafaat dugi ka dieu nasehat mudah-mudahan manfaat Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ku bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman ieu nazam singkat pisan nasehat ka ikhwan
Hayu batur geura siap, mumpung hirup ulah hilap, lobakeun amal ibadah, bakal jaga di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Maot teh geus nunggu-nunggu, datangna sawaktu-waktu, bari henteu ngetuk pintu, ngadadak teu mere waktu. Di mana ajal geus datang, moal bisa diperpanjang, sanajan sadetik pisan, henteu bisa ditambahan. Henteu raja, henteu rakyat, henteu rendah, henteu pangkat, kabeh oge pasti wafat, sanajan nabi ge wafat. Ari nyawa sareng badan, tiba heula babarengan, datang waktu perpisahan, henteu bisa dihalangan. Di waktu sakarat datang, hate pinu ku karingrang, napas maju kana beheung, hate pinu ku kakeung. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli
يا ربي صل عليه وسلم. Di waktu urang sakarat, ditunggu ku malaikat, nyawa maju mapai urat, arek ka mananya lumpat. Napas anu panganggesan, keluar tibatan urang, bari nanang karak bengkak, badan kari tinggal tulang. Datang ajal kudu pindah ka alam barjah teh hijrah, waktuna ninggalkeun dunia menuju ka alam baka. Harta benda teu dibawa, duit dolar sawah lega, menang ngumpulkeun baheula, bari meakeun tanaga. Usaha mati-matian, bari ngarempak larangan, harta jadi kasombongan, ngahina kaduduluran. Nepi ka poho sholatna, karena sibuk usahana, nepi ka poho jakatna, bawa ningku sarakahna. Ibadah ka popohokeun, henteu inget ka kuburan, ibadah teu dilakonan, ngudag kana kadunyaan. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim, wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ari geus ngalar nyang hareup, di tengah imah sidakep, ari geus beunang kerak, angga hotah henteu gerak. Akhirna datang pasaran, akhir tutumpakan urang, kendaraan Bani Insan menuju ke alam liar. Allahumma sholli
فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Sawah lega, mobil sedan, emas intan jang berlian, segala boehna pisan, ngan tinggal boehna pisan. Bermacam-macam pakaian, dibelikan kekayaan, alat-alat kecantikan, menang meli mamahalan. Di alam dunia tinggalan, teka bawa ke kuburan, jadi milik ahli waris, si mayit bati ngalehes, bati gede hanjakalna, di dunia kedul amalna, hirup di alam dunyana, dandan ngagaya gawena. Hadis Nabi tos nerangkeun, di dunia pangumbaran, naha atuh kangenahan, henteu taat ka Pangeran. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Di mana ajal geus datang, kacidahan jakal pisan, hate pinuku kakeung, dibarengan ku kasieun. Dina poe panganggesan, urang ti dunya pamitan, liang kubur geus nungguan, jasad urang diasupkeun. Beki deket pisan, kana
rupek henteu geuna ngarumasna moal salah biasa di kasur endah ayeuna kasurna tanah babaturan jeung kenalan sobat-sobat hande tolan teu aya nu ngabaturan di kuburan teh sorangan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Mana harta benda urang nu dialapeting berang mana anu rek ngabela naha diantep kaula kacida teh hanjakalna henteu amal di dunyana sing horeng nu manfaatna loba amal ibadahna nurutkeun hawa nafsuna dugi ka akhir hayatna kedul taat di dunyana ayeuna kari susahna bongan melid baretona ka ulama teu nurutna bongan bareto teu salat ka ulama henteu taat ka ulama karasana maneh teu daek ngajina ayeuna geura rasakeun ajab kubur jeung siksaan bari jawab pertanyaan mungkar nakir rek nyoalan lamun teu bisa jawabna malaikat ngagebugna ku besi hurung panasna eta kitu siksaana angin jalma nu amalna loba taat di dunyana pasti senang di kuburna selamat di akhiratna caketan para ulama ulah jauh ti ulama anu jauh ti ulama
bakal poekeun hatena buru-buru geura tobat masing inget ka akhirat lobakeun maos sholawat supaya menang syafaat dugi ka dieu nasehat mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على
يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا
الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا
الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم Ku bismillah dikawitan Allah anu sifat Rahman ieu nazom singkat pisan nasihat ka ikhwan hayu batur geura siap mumpung hirup ulah hilap lobakeun amal ibadah bakal jaga di akhirat maot teh geus nunggu-nunggu datangna sawaktu-waktu bari henteu ngetuk pintu ngadadak teu mere waktu di mana ajal geus datang moal bisa diperpanjang sanajan sadetik pisan henteu bisa ditambahan henteu raja henteu rakyat henteu rendah henteu pangkat kabeh oge pasti wafat sanajan nabi ge wafat ari nyawa sareng badan tiba heula babarengan datang waktu perpisahan henteu bisa dihalangan di waktu sakarat datang hate pinu ku karingrang napas maju kana beheung hate pinu ku kakeung di waktu urang sakarat ditunggu ku malaikat nyawa maju mapai urat arek ka mananya lumpat napas anu panganggesan kaluar tibatan urang bari nanang karak bengkak badan kari tinggal tulang datang ajal kudu pindah ka alam barjah teh hijrah waktuna ninggalkeun dunia menuju ke alam baka harta benda
teu dibawa, duit dolar sawah lega, meunang ngumpulkeun baheula, bari meakeun tanaga. Usaha mati-matian, bari ngarempak larangan, harta jadi kasombongan, ngahina kaduduluran. Nepi ka poho sholatna, karena sibuk usahana, nepi ka poho jakatna, bawaningku sarakahna. Ibadah ka popohokeun, henteu inget ka kuburan, ibadah teu dilakonan, ngudag kana kadunyaan. Ari geus ngaler nyang hareup, di tengah imah sidakeup, ari geus beunang kerak, angga hotah henteu gerak. Akhirna datang pasaran, akhir tutumpakan urang, kendaraan Bani Insan menuju ke alam liar. Sawah lega, mobil sedan, emas intan jeung berlian, sagala boehna pisan, ngan tinggal boehna pisan. Bermacam-macam pakaian, dibelikeun kekayaan, alat-alat kecantikan, menang meuli mamahalan. Di alam dunia tinggalin, teu kabawa ka kubureun, jadi milik ahli waris, si mayit bati ngalehes. Bati gede hanjakalna, di dunia kedul amalna, hirup di alam dunyana, dandan ngagaya gawena. Hadis Nabi tos nerangkeun, di dunia pangumbaran, naha atuh kangenahan, henteu taat ka Pangeran. Di mana ajal geus datang, kacidahan jakal pisan, hate pinuku kakeung, dibarengan ku kasieun. Dina poe panganggesan, urang ti dunya pamitan, liang kubur geus nungguan, jasad urang diasupkeun. Beuki deket pisan, kana liang sempit pisan, henteu aya nu nyaangan, atuh pugu kapoekan.
poek rupek henteu geuna ngarumasna moal salah biasa di kasur endah ayeuna kasurna tanah babaturan jeung kenalan sobat-sobat hande tolan teu aya nu ngabaturan di kuburan teh sorangan mana harta benda urang nu dialap peuting berang mana anu rek ngabela naha diantep kaula kacida teh hanjakalna henteu amal di dunyana sing horeng nu manfaatna loba amal ibadahna nurutkeun hawa nafsuna dugi ka akhir hayatna kedul taat di dunyana ayeuna kari susahna bongan melid baretona ka ulama teu nurutna bongan bareto teu salat ka ulama henteu taat ka ulama karasana maneh teu daek ngajina ayeuna geura rasakeun ajab kubur jeung siksaan bari jawab pertanyaan mungkar nakir rek nyoalan lamun teu bisa jawabna malaikat ngagebugna ku besi hurung panasna eta kitu siksaana angin jalma nu amalna loba taat di dunyana pasti senang di kuburna selamat di akhiratna caketan para ulama ulah jauh ti ulama anu jauh ti ulama bakal poekeun hatena buru-buru geura tobat masing inget ka akhirat lobakeun maos sholawat supaya menang syafaat dugi ka dieuna sehat mudah-mudahan manfaat